dari kadu. Kan kayak talian maris gede karena talian. Ngomong kita tadi tuh. Itu. Kan proses lah. So prosesnya kumaha? Hela ngopi hela. Eta kang ngopi heula. Ampun. Atuh sakantenan tuh kacangna. Tuh. Kacang was. Setura kalompong. Ngora-ngora ompong. Aya, cak tak kumaha ningali kadu nu. Yo bakalna leubeut, bakalna moal maruragan teh kumaha teh carana? Carana Mun. nya ditempokkeun. Nya ditempokeun tapi kan meureun cenah yo ieu teh bakal bakal moal marurag teh. Tanda-tandana kumaha? Ya kan pas saya kembang, bila kembang, kan kurang teh disemprot heula gitu supaya narapel gitu. Tapi katinggang kadu pernah teu? Can pernah. Ieu geuning eta sirah dibengker wae. Isin. Kunaon? Ada huis. Coba dibuka. Oh. Duh tuh, hidung di kamera mah gaya cenah ambihan disebut gitaris cenah mah. Aduh. Ta terus kumaha deui tah. Ya pas dina kembang teh mulai disemprot lah. Terus Mentak beberapa minggu terus mulai sagede bola kasih lah. Bola kasih disemprot deui kira-kira bakal mana nu bagus gitu. Kayak amun nu loba ting dipotong kira-kira pilih nu bagus. eta teh. Mohon. Tahu pamitos ageng we dicangcangan sing di kumaha tah. Cangcangan. Ya terus gede bae terus ageng. Segede hulu Pak RT gitu tuh. Bisa Dicangcangan. cangcangan ditalian. Namun segede hulu Wowo dia akan teh dicangcangan deui cenah akan langsung. nyawa supaya asak kalau gede mah itu. Mohon nya eta dina kadu meureun tos asak gitu tah. Terus asak mah ngagantung. ngagantung deuna Kan ditalian heula awalna teh. Gitu. dikira ngagantung dina sebatan eta tah. Naon? Digantung dina mang naon teh tadi teh. Ulah eta mah. Ulahnya. Ngagantung dina mang ulah disebut eta mah gitu. Kakan. Mohon tah. Gitu. Deuh, entos. Entos belah gitu. Ieu mah narasumber teh kieu mungkin ditanya. Minta lah. Aduh. Gitu. Itu si Alia ye. Melirik. Eta atuh ka kamera di close up cerina. Ye. Sekali deh. Ye. Ampun eta geulisnya. Poe geulisnya, beungi geulisnya. Aduh, segala mah nginum pil geulis. Bade naros Neng Alia. Iya, Pak. Bade. Kalau Pak Juhari. Nama panggilan saya tadi Pak Juhari teh. Mang Inju. Nah, nama panggilan sejenna naon? Aduh, jangan. Oh, jangan. Mangga Kamang Kanjut Aduh, mohon punten Pak RT hilap. Eta alieun naon Mang naon teh? Mang Inju. Oh, Mang Inju mangga. Ini Pak kan apa tadi itu nanamnya tuh kayak sejenis melon, talas. Itu kalau panennya tuh dari nanam sampai ke panen itu jangka waktunya berapa bulan itu? Ayeuna tah. Hah? Iya dong. Sabulan deui. Jadi kan setiap tanaman beda-beda umur. Jadi kalau lamun melon 2 bulan 65 hari lah. 2 bulan setengah 65 hari siap panen. Lamun talas itu bahasa ieuna kan 2 pagasan pare. 6 bulan. 6 bulan teh. Mun palai hasil maksimal mah. Talus teh. Talus teh antara lamun maksimalna itu bisa nyampe 7 kilo 8 kilo. Maksimal. Lamun cenah 4 bulanan apa 5 bulan paling 3 kiloan per. Nah, gitu. Duh. Meremat hitung-hitunganna Pak RT sampai bingung. Cek kumaha ieu jawabna sih. Alia ngerti kan? Ngerti? Alhamdulillah. Sekretaris Pak RT nu pinter berarti wengi ieu mah. Mangga lanjut. Nah, itu buat hasil yang bagus itu buah-buahannya biar bagus itu pakai pupuknya pupuk apa ya, Pak? Ya, seimbang.
ada pupuk organik, Mohon. ada pupuk kimia kan gitu. Ada istilahnya kan pakai bioaktivator. Kompos? Kompos kan organik, bisa masuk lah. Eta Pak RT salah dewa. Nya tadi oge selain cenah ayeuna gitu nya Mohon. untuk bahasa petani palawija teu ngetren Pak RT. Naon atuh? Petani hortikultura. Oh, wargi Dumai Saraya berarti ayeuna nu leuwih ngetren teh sanes palawija. Tapi petani hortikultura. Nah. Tepuk tangan. Ya berarti ngikuti perkembangan istilah pertanian. Sabab abdi oge da di ditu gitu teh. Eta namina teh tempat abdi linggih teh Jalan Hortikultura nomor 1 teh di komplek pertanian teh. Wah, Ya. komplek pertanian abdu. PRT telok pepelakan ketinggalin teh. Melakuis. Ngomong tuh. Aduh, mangga dilajeng. Jadi kan macam-macam umur lah. Mohon. Masa panen, HST gitu. Dari 0 HST. HST kan setelah tanam. Mohon. 0 hari setelah tanam HST. HST. Kan gitu. Jadi model semacam bonteng itu Nah, kan nah. 30 hari udah panen. 28 lah Pak RT. Jadi leuwih genzah bahasa ieu. Jadi alhamdulillah bermacam tanaman terus dicobi. Alhamdulillah. Jadi istilahnya pengenalan itu dulu tanaman. Terus dicobi sadaya. Alhamdulillah. Takokak, Takokak entos. lopang. Lopang mah aya ge digawir-gawir Pak RT. Loba. Bonteng. Nu pahit. Bonteng. Tapi maneh wawong teu bogohkeun ka bonteng. Henteu. Oh, bicing. Mun aya pasti bogoh ka bonteng. Oh, gitu tah. Lanjutkeun Gitu. deui. Lanjutkeun. Jadi serius bae tak ieu teh henteu Tuh, ulah serius-serius teuing matak ngantuk serius-serius teuing mah. kan macem-macem lah masa untuk panen. Kan benten Pak RT. Mun. Masa panen untuk pamajikan ge benten kan. Eta aya. ge mimitian deui. Ya ujung-ujungnya jomblo ya, pasti ya. Nya gitu, Aduh. di masa tanem gitu kan ieu ari pamajikan masa 8 bulan kan Mohon. paling iya. Eta teh masa panen. Masa panen. Namun masa tanam Masa tanam bebas. 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 Lainna masa tanam teh masa-masa itu bulan purnama. Henteu masa rendang. Eta masa rendang. Eta masa tanam. Ya, geus ujung. Ujung-ujung nama cenah ngeleb tanah garing. Masa yang gayep. Gitu kan. Lanjut. Jadi setiap tanaman beda-beda. Ada timun, paria, terus melon ya, Mohon. benten. Tapi nu komoditi nuku abdi entos-entos nya eta tomat kan gitu. Tomat cabe. Mohon. Cuman lamun cabe itu kanggo petani nu anyar gitu nya punten-punten sanes ieu. Nya kudu waspada kan. Tingkat penyakitna, tingkat nu teu apal mah gitu. Nya abdi oge masih keneh acan ieu gitu. Cabe, eta cabe naon teh cabe beureum, cabe pan aya cenah. Cabe jablay cenah Jablay. eta mulada pisan gitu pan aya eta teh. Eta cabe naon teh cabe beureum teh cabe naon nu di ayeuna keur ditanam teh? Nu bade itu cabe CMB. Itu kan singkatan, bahasa keren lah. CNB. CMB cabe merah besar. Oh. Kan gitu. Cabe merah besar CMB tuh. Aya CMK. Kan CMK, eta naon cabe deui? merah keriting. Oh. Dikira CMK teh Ciwowong makin kering. Dikira CMB teh Ciwowong makin buluk gitu tah. Makin beuki. Aduh, makin beuki Sok, sok, sok. Heureuh ieu mah. Mangga dilajeng deh. Terus Nah. naon deui tadi teh? Nah, terus dari semua jenis palawija yang ditanam nih, yang paling menjanjikan apa tuh? Yang menjanjikan timun. Timun kenapa? Di samping umurnya genjah, ya PRT ya. Terus istilahnya dari segi bobot. Timun. Kan gitu. Walaupun harga rendah 2.000 itu pasti.
ketemu lah. Eta genjah teh naon eta? Ari genjah teh cepet. Oh, Pendek. Cepet, pendek. Gitu. Mun. Genjah pendek gitu masa-masa panennya gitu kan 28 hari. Sifatnya kan cepat untuk mengembalikan di modal awal misalkan untuk pembelian untuk yang kerja kan untuk membeli lanjaran tuh terus bahasanya ya isinya pengolahan awal untuk anggaran-anggaran awal itu bisa setengahnya lah kembali. Eta geuning itu. Aduh, si Dapa mah teu terang teu turus terangnya. Itu. Haikal ge teu terangan teu turus teh. Aduh, eta genjet masalahna mah manehna mah genjet. Teu terangan genjah oge da atuh. Alhamdulillah. Genjet ayeuna alhamdulillah. Entos aya lah nu tanya-tanya berarti kan aya minat. Minat gitu tah. Ya mungkin kapayuna aya tugas lah bahasan untuk membina Karang Taruna. Nah, eta para wargi Dumai Sadaya, Mang Juhari, Mang Enju, atanapi nama panggilannya Mang, perlu disebut tuh ya? Perlu, Mang Kancut, bade ngabina Karang Taruna. Mudah-mudahan teh. Ayeuna disebatna Mang Kancut, kayak kaharep mah menang duit sakanjut. Amin. Alhamdulillah. Nah itu semangat atuh. Ulah giliran nyebat kanjut, seri gitu loh. Giliran nyebat wowong, cari cing wae. Mangga, punten, mangenjo. Sok. Gitu. Mun. Deui atuh. Tadi teh. Oh, nu genjah anu cepet menghasilkannya eta timun. Kan ari dina horti Pak RT-nya sanes ieu. Jadi loba macam-macam gitu. Untuk penanaman pertama untuk kembalikan modal nya eta timun. Bilih nu kadua lahanna kan masih ieu tinggal di ieu bungkul lah perawatan lahan bungkul. Nu kaduana tiasa tomat, tiasa cenah kacang, tiasa cabe. Nah, tapi dari segi horti itu enaknya pengolahan awal bungkul. Mengeluarkan modal besar. Seterusnya mah tinggal melanjutkan nanam gitu. Perawatan tanah lah, pembelian dekomposer apa. Dolomit, bahasa kerennya kan kapur pertanian Dolomit. Sobi, terang tuh Dolomit coba dong. Ayo. Dolomit naon tah? Tapal. Tuh mah enggak Dolomit naon cenah. Nya eta ari Dolomit teh untuk penetral pH tanah. Oh, penetral pH tanah tuh. Tepuk tangan buat Dolomit. Untuk mengembalikan pH tanah. Eta modal awal anu mungkin tanah. Itu Alia tuh tos kedap-kedip, senyum-senyum. Eta coba di close up senyumna duh. Tuh. Aduh. Bade narosnya Alianya. Ya nih mau lanjutin pertanyaan nih. Mangga. Jenis tanaman apa yang paling beresiko untuk dikelola, Pak? Nah, jadi bermacam-macam lagi tingkatannya. Nu naros itu. Oh iya. Oh grogi gitu. Bermacam-macam tingkatannya. Tingkatannya kahiji tingkatan dari segi biaya. Kedua resiko penyakit. Katilo resiko pasar. Kan gitu. Resiko pasar. Tina harga pangintennya. Tina harga eta anu petani teh aya anu melanjutkan aya anu mundur kan gitu karena istilahnya permainan bahasa aya permainan harga. Ya gitu. Anu paling resiko itu ya cabe, tomat. Bahasa kerennya kan aya penyakit Fusarium. Wargi Dumai Sadaya dina cabe aya panyawat Fusarium. Wowong. Fusarium naon? Tapal. Aduh. Leuleus Pak RT. Lajengkeun bae Mang Jo aduh. Jadi Fusarium teh penyakit layu. Anu pas berbuah apa sebelum berbuah layu.
Layu matilah bahasa ieu. Oh, matilah kau. Matilah kau. Layu sebelum berkembang. Nah, itu pusarium. Pusarium. Berarti lamun eta teh bobogohan gitu kan ya, pacaran gitu. Kamu ternyata sekarang posarium. Layu sebelum berkembang. Haikal, kamu gua mana posarium deh. Aduh, berarti Pak Batur PRT ya. Maka lajeng gede. Berarti gitu. Nya aya pusarium dinu cabe dinu tomat. Mun. Aya sebutanna gagal panen akibat patek. Kan gitu. Patek deui aya wae tah, patek euy. Catat alia, patek, posarium, kan ulah eta mah. Aduh, eta langsung wae si alia euy. Mangga lanjut. Jadi macam-macam lah. Resiko aya resiko Pak RT di bidang naon wae tanaman ge resiko penyakit. Resiko pasar lah istilahna kan gitu. Di saat senage urang panen raya harga anjlok. Nah, itu lolobana. Jadi harus prediksi pasar kudu gaduh gitu. Mohon aja teh. Mohon. Jadi istilahna dari segi bade nanam naon ye. Nu sejen nanam ieu. Nah, urang ieu gitu. Nah, sejen gitu. Alia, pertanyaan masih? Masih nih. Mohon. Sebagai Gen Z atau petani pemula, tanaman apa sih rekomendasi yang cocok, Pak? Nah, untuk pemula PRT-nya Mohon. Alia. Mohon Alia. Ya mungkin beradaptasi nanti memanfaatkan lahan kosong lah bahasana Mohon eta. di pengarangan. Kamari oge abdi program eta. Jadi bukan iya tadi tenang memanfaatkan pekarangan kosong lahan istilahnya Area pekarangan di area rumah lah gitu. Pekarangan rumah gitu ya istilahnya di dalam polybag ya paling ringan itu Gen Z itu sejenis daun-daun kayak sawi kan gitu bayam terus yang mudah bae lah yang awal-awal jangan dikasih anu berat kayak tanaman cabai gitu ya boleh gitu untuk iya mah cuman yang lebih ringan itu sawi dulu gitu istilah yang ringan yang penting kita ada kemauan lah bahasa ieu kan gitu nah gitu Wong masih ada pertanyaan Alia? Udah? Wong? Udah. Erek udah kumaha ditanya encan kumaha sih ya kasih wowong ya aduh Wong eta kumaha ta perkembanganna melak kadu gitu ta Melak kadu mun tina naon tah nya tina taneuh ta kumaha dina taneuh aduh amun melak kadu PT amun tina ese mohon kan di polybag lah PT paling jangka 2 tahun lah baru bisa ditanam ke kebon gitu. Oh, jadi dieukeun heula gitu. Persemayan lah gitunya. Didadarkeun heula. Didadarkeun gitu. Geus menang paling bagus tuh umur 2 tahun. Di polybag tuh. Kakarek tanem ke kebon gitu tuh. Tah ieu ayeuna ieu nepi ka suka duka jadi petani teh kumaha. Terus suka duka jadi bandar buah teh kumaha gitu kan. Sok ti si Wawong heula sukana kumaha lamun jadi bandar buah. Ieu ti maneh heula sok. Nya duit ngalir, loba duit, lamun terus buah mah. Heuh nya kabeh kitu ari loba duit atuh. Anu suka mah ye naha sukana teh upami harga kadu naik terus tah sukana teh lamun musim katiga tah kumaha kitu. Ari harga kadu mah normal gitu mah. Heuh nya sakitu teh sabaraha. Ampun. Kumaha tah? Kadu minimal kan 25.000. Bisa nyampe ke 500.000. Oh, eta mah sudah musangking meureunnya. Nya gitu. Petruk sabangsana. Amun lokal paling mahal sampai 200. Lokal. Gitu. Eta lokal nu paling saya di mana? Ya tiap desa ya gitu. Nah, umpamana Cibiru. Cibiru mah aya. Edit.
Tuh, ya deh, edit. Teh namina maksudnya teh. Ya saha gitu. Gareng. Kadu awi lega Mang Ucup umpamana gitu tah. Kadu reuma. Kadu reuma. Kadu reuma sae. Varietas unggul kadu Cibiru teh kadu reuma. Kadu saha? Kadu nu wamplan. Oh, kadu saduluna apa tuh sadulu. Terus Mami Cidahu? Di Cidahu loba kaduna. Abong. Naon? Kaduna Heeh, namina teh nami yan sih Cidahu mah. tadi naon kaluar naon gitu nu di lebah mana? Kadu Latif, kadu Manginan, kadu Wa Imron, sadaya bana-bana nu Cidahu mah. Kadua Inan dia kadua non Wa Mustafa Wa Inong aduh sekalian bae kadua Jamburi eta. Terus kemana eta? Nyari nu andalan mah. Kaduna nu Pak Kadu Sobri tah andalan. Nomoron bae da nu mamangna. Kadu si petir pokona mah eta mah juara eta teh. Eta kadu geledeg cenah, kadu si petir. Aduh, tah eta pemasaranna teh kumaha ari kadu teh? Pemesanna biasa di online, di WhatsApp gitu, Facebook. Didagangkeun pinggir jalan teu? Di rumah bae urang mah. Oh, spesialis online ternyata unik oge ya. Unik bener. Ieu mah wowong mah henteu jiga nu sejen. Upami nu sejen mah nya dagang kadu teh pinggir jalan di kaki lima gitu. Nah didorong-dorong, tah digerobak gitu nya. Ieu mah khusus online. Tepuk tangan. Kanggo wowong pedagang kadu online. Mantep. Kadu eta teh online teh tak aya buah-buahan nu sanesna. Paling ngamun aya manggis gitu. Manggis. Peuteuy. Ya segala macam buah-buahan bae, mangga gitu. Putih, pantesan bau putih banget. Bener yuk. Wong, aduh. Ngosok huntu tuh. Aduh, reka podcast itu. Ampun. Atau menteu bau putih mah nya mau jadi bandar. Ciri khas. Ciri khas. Ciri khas bau putih. Ciri khas. Ciri khas. Mun sum kado bau kado. Oh, berarti wong mah kieu. Da cenah ciri khas bandar. Upami usum kadu, bauna kadu. Hos bau kadu. Wah, berarti usum kadu ya. Lamun bauna puteuy itu hos bau puteuy cenah. Giliran bau jengkol eta berarti keur usum jengkol. Gitulah. Lamun usum supa bau naon? Bau jarami tuh. Bau jarami. Itu mau. Tah eta salian ti puteuy manggis naon. Eta nu paling laku buah naon tah? Buah-buah naon? Buah nya kado eta. Paling laku. Paling laku, paling laris. Gitu. Umpama buah-buah mangga gitu, buah gedong umpama. Nya eta mah biasa bae standar gitu. Nah, tina hasil buah-buahan teh ayeuna teh tos kenging naon? Kenging pamajikan. Eta geuning. Tina hasil buah-buahan kenging pamajikan. Bisana kumaha? Ya biasa, pelanggan gitu. Aduh, eta maneh teuing awewe teh gitu. Aduh. Pamirsa wargi di Masaraya. Wowong cunihin. Ternyata naksir pamajikana nu ayeuna jadi pamajikana teh nuju pamajikana meser puteuy cenah. Kadu. Oh, kadu gitu. Aduh, ayeuna mah tos kenging nya tina jualan tina buah-buahan lewat online teh tos nya mobil tos tilu nya teh. Ya, panginten gitu. Nuhun. Nama deui mobil hiji deui. Bade teh. Bade. Mobil ambulan. Ngabodor ternyata. Kata PRT pernah aya nu ngajuk tante kita online teh pesan kaduna. Bener. Pernah teh anu nganjuk. Sebutkeun ulah. Sebut. Bae daya editor. Heeh. Iung pernah nganjuk. Iung gerakun kana. Oh, nganjuk kado lewat online. Sakalian mah di suratan dah. Tasnya Iya deh tadi. Enggak, coba. Iya, dina Penjualan. tadi dina masalah penjualanna kumaha tah tina
tadi hasil tatanen teh kumaha teh. Iya penjualannya gitu, pasarna gitu. Kan upami orang nanem panen terus teu dijual tah kumaha untungna ti mana gitu teh. Jadi ari abdi mah nya lamun kapasitas lahan luas, lega lah, Pak. Abdi mitra. Oh, Kan gitu. mitranya. Sarang supermarket atau swalayan gitu? Aya mitra model pembimbing dari jenis tertentu lah. Misalkan tanaman talas. Dari Bogor, misalkan dari IPB, kita bermitra. Dari bibit. Masalah pemasaran ya istilahnya kita nggak tahu lah. Jadi kan enak Pak RT. Yang dikhawatirkan petani itu ya pemasaran. Oh, Kan gitu. tuh. Justru lamun abdi mah mitra itu enaknya gitu. Mahal, murah, harga segitu. Oh. Misalkan ada perjanjian MOU kan bahasan. Ya lamun di nu sayuran paling abdi mah henteu megang hiji bandar. Oh, lobanya. Gitu. Jadinya alhamdulillah lah setiap iya. Cuman suka dukana nya kitu. Suka dukana kadang-kadang lamun di pasar ngabrak sampai entos panen entos naon teu diambil gitu. Sampai bargenya alhamdulillah abdi mah teu dibuang gitu di istilahnya kata tangga gitu, mangga gitu. Mohon. Istilahnya sekedik lah. Mohon hitung-hitung amal merenya. Amal meureun gitu. Aduh. Sedekah gitu dah. Ternyata petani yang baik gitu kan. Umpami leuwihan teh tatangga teh ngasaan gitu loh. Beda jeung si Haikal kamari tah. Kat. Tos. Eta sigana malah dipaehan teh eta teh telepon ti mantan sigana. Mantan. Mohon Ya itu gitu. teh. Mohonnya. Benten sareng si Haikal kamari diajaran jadi bandar kangkung gitu. Ya alhamdulillah tilu poe teu laku teh buruk katana teh. Ngabandaran kangkung gitu teh. Tah alia bade patarosan dieu teh. Ada nih, Pak. Mangga. Tadi close up lah tuh senyumna lumayan. Yo, tinggali teu teh. Oh, milenial eta mah tuh. Mangga Sok, ya. mangga. Tips untuk membagikan cara membangkitkan. Oh, tips untuk membangkitkan minat milenial dan Gen Z agar mau bertani. Itu gimana, Pak? Jadi untuk membangkitkan generasi-generasi Gen Z untuk bertani, kita berikan dulu semangat dalam arti kita melakukan untuk diri sendiri dulu Pak RT. Contoh ya. Contoh lah. Contoh yang baik dulu. Jadi kita berhasil pasti banyak mengikuti. Gitu Pak RT. Ya setidaknya alhamdulillah gitu. Punten Mang Jo nu narosna alia. Duh, nah, abdi mah. Tekiat Pak RT. Tekiat naonna? Hari ningali ieu teh. Bos, Aduh. kesang. Bisa ngali. Pantesan teh tos karaos eta nu di bumi langsung nelpon. Terus karasaeun. Mohon. Ya mangga atuh tah nu. Nya untuk minat Gen Z abdi mah carana kieu Pak RT. Neng. Nganggo kaca panon panginten supaya deh. Ya. Jadi membagikan bibit. Jadi istilahnya minatnya bibit naon? Ku abdi dipasih. Oh gitu. Tapi dibimbing gitu. Mohon. Oh iya carana kieu. Oh tiap hari pemupukan kunaon ku ieu. Gitu. Jadi istilahnya aya kahoyong heula lah bahasana gitu. Untuk setidaknya langsung ditanam di media konvensional lah bahasana kan gitu. Mohon. Kita masihan dinu polybag anu caket istilahna bisa di hari sore tiasa di ieu gitu pinggir rumah lah bahasana gitu. Jadi untuk minatnya nya kitu abdi masihan bibit ka hiji, kadua masihan cara ngabimbing gitu. Ya alhamdulillah Pak RT Neng gitu. Ayeuna teh loba lah selain ti ieu ge loba gitu anu tertarik. Mang ieu carana kumaha kieu ya ku abdi di ieu gitu sesuai pengalaman gitu. Abdi mah teu tiasa istilahna podo asal ieu teh. Nya alhamdulillah. Jadi lamun aya bibit naon mang di rumah? Aya bibit tomat.
Abdi mah nuhun gitu, nya mangga gitu. Abdi mah kan gitu. Tepuk tangan. Hari Mang Enjo mah lobana teh bibitnya, bibit tanaman gitu. Eta upami si Subhi mah cenah lobana teh bibit terurujit. Nah, sok kalian tiasa teh. Sekarang ke ini Bapak Wowong. Ceng hari. Coba di close up ngomongna tuh. Bapak Wowong. Ya. Gitu atuh. Diajaran ke anjen mana teh Alia sekali-kali tuh. Nah. Di close up deh. Aduh, sesuai pesanan editor dan monitor. Mangga di close up deh itu mah, yo. Bapak Wowong. Alia ye, diajaran kanjen Alia. Sok sekali di ta. Bapak Wowong. Aduh, mangga Alia, mangga. Tas. Pak, kan kalau buah itu musiman ya? Ya. Kalau lagi nggak musim buah nih, profesi apa tuh yang dikerjakan? Profesi selain jadi bandar buah. Loba gitu. Heunya loba teh naon? Loba ge naon? Perlu diterangkeun deui ku Pak RT. Lek sok tentang. Kieu ya, Wong. Jadi lamun ngabandaran buah mah kan ari keur usum gitu kan. Lamun teu usum buah tah naon tah profesina teh naon nu dikerjakeun teh naon. Gitu loh, pagaweanna teh naon cenah. Panggilan di nu hajatan berarti. Heuh naon panggilan di hajatan teh. Aduh, balaka sok lah. Tenang. Teduh, mendung, manggil orang teh. Ngomong bae langsung, Wowong. Salian ti bandar buah, aing teh pawang hujan. Tukang nyarang gitu bae. Geus langsung. Itu kan promosi tuh. Ieu teh dunia, Wong, nu nonton teh. Ulah kayak diundang presiden. Eta isinan ngomongna teh. Alia rada kedipan seutik atuh. Tah, pamirsa wargi Dumai Saraya, ternyata ya Wowong atau namina Wawan Hermawan teh selain ti anjeuna bandar buah-buahan ataupun tengkolak buah gitu kan. Maneh teh ngagodohan profesi pawang hujan. Tepuk tangan. Kita tinggalin cincinnya Pak RT. Ih, gurila apa? Aduh, bener-bener Wowong. Oh, jadi panggilan. Panggilan berarti. Eta perlu dibejer-beaskeun teh ya. Henteu. Tuh. Oh, geuning maneh nu menta, Wong. Eta panggilan pawang hujan teh sabaraha teh? Naonna? Ya sakali dipanggil teh sabaraha? Kumaha ayeuna? Kumaha naonna? Mun kumaha mendungna. Coba tuh ke kamera tuh, coba ke kamera tuh. Kamera tuh di close up tuh ka ditu tuh. Sok ngomong. Kumaha cuacana gitu. Amun cuacana masih ringan, awana masih gitu. Bisa rada Murah. rada murah gitu. Oh, gitu. Terus? Terus kumaha nu hajatan mun hajatan nu jama beunghar nya beda eta mah. Aduh, geuning iya gini mau ujung-ujungna ya. Aduh, materialistis. Terus nanti Amun model nu biasa nya paling terangna sajam kayak hujan deh gitu. terang saja mah nu kondanganna gede can datang atuh. Kan bayaranna Oh gitu. bayaranna gede nya caang. Oh, aduh kade manggil kieu mah yo. Kade manggil ieu mah. Lamun terang cenah ge murah. Nah lamun langitna terang gitu murah. Lamun mendung rada mahal. Lamun erek geus aya maribis cenah ge mahal lemon cenah. Kumaha ieu teh, Wong? Jadi lamun hujan dibayar teu tah? Mun hujan nya kan DP heula gitu. Pinter. Iya ya. Paranormal milenial teh iya ya. Ya. Berarti hujan gede kudu tinjleger urang kabur balik gitu ka imah gitu. Ngabodor ieu mah. Kumaha. Tapi leres ieu teh.
Cep Wowong teh upami buah-buahan teu aya gitu dipanggil kangge nyarang hujan gitu. Ya, leres. Tepuk tangan. Ulas yang kemarin kita syuting RSJ ini membantu. Oh iya, siap. Oke. Nah, Alia mencanterangan gitu. Iya. Itu canterangannya. Iya. Ya. Pamirsa Dumai Sadaya, warga Dumai Sadaya. Ngemutan ka kegiatan Morplay Kapungkur, bulan Kapungkur. Pernah produksi film RSJ. Tayang mah wae, tayang mah teu acan ke ngantosan keputusan ti Badan Sensor Film. Pokona mah ya. Ta eta nuju syuting Morplay anu judulna Rumah Simpang Jalan. Iya nu loba ngabantu teh ya. Da sabab harita pas syuting teh keur usum hujan. Ieu nu ieu teh nu nyarang, nu nahan hujan, nu nahan teduh, nyingkirkeun maribis ieu teh. Nah, Wowong Cep Wowong. Iya nu kurang ngabantu upami bade syuting melodok teduh. Terus tos dongkap deui maribis ieu. Tas langsung delek-dek cai hidung teh aduh. Eta termasuk anu kasurupan gitu eta Pak. Oh, anu kasurupan mandung. Ternyata manehna mah bisa lain nu kasurupan wae. Nu ngasupkeun nu disurupna manehna cenah. Kumaha Wong? Kumaha Wong? Eta caritana teh lamun nahan hujan teh capek. Ya, capek Pak RT. Capeknya. Tapi dan nempo deui. Oh, gitu deui. Ya. Pawang hujan milenial materialistis ternyata. Pantesan manehna teh upami ka abdi teh Pak RT bari ka dieu heula teh. Bari ka mana Wong teh? Padiki di mana teh? Di Pongker tuh teh. Ka Padiki heula teh. Dikinten teh bade naon ka Padiki teh? Biasa kasbon. Ulah kan yang teuing atuh. Tapi kunaha eta nuju syuting hujan-hujanna dipindahkeun ka Sikalapa pan urang keur panen. Akhirna kumaha panen ngeceber ku hujan. Kan tariis, samen tariis. Taris kumaha? Min beurang Urang panen aja. rugi. Aduh, cai Wong, ieu kumaha ieu hujan? Tos dipindahkeun dina ka Sikalapa. Aduh, Pak RT keur panen cai teh. Aduh, atuh moyodok Pak RT. Ampun maneh mah. Coba Pak RT na. Wowong gitu. Dua kali lipat di Padiki. Oh, siap gitu. Oh, gitu. Tapi iya manehna teh nyahosin. Aduh, ieu sina sin berat ieu kudu ulah aya hujan. Sinaon cenah. Cai teh sinti gitu. Punten heureuy ieu mah heureuy puntennya. Ieu mah sanes kumaha teh gitu ngaledek atanapi ngahina teu ieu mah teu ngan hukur heureuy nya. Mangga eta pengalamanna kumaha lamun melodok hujan teh nyingkirkeun kumaha tah? Ya, eta mah penting mah ya kopi jeung rokona gitu. Ulah api-api ngomong bae duit gitu. Ya kan eta. Eta syarat apa RT? Syarat. Rokok eta mah. Kopi sareng rokok gitu Penting bae. mah kopi jeung rokok gitu. Oh, gitu. Tapi eta pernah maneh gitu. Poe naon gitu beungutna barurum, matana beureum, ambekana sesak gitu. Dikira teh asma kambuh gitu sampai pingsan eta nah gitu. Eta mah can turun. Can turun. Heeh. Naonna? Can turun. Duit teh bae. Aduh. Hujan. Sarang. Tak geuning. Hujan akhirna mah. Alia bade narus di teu. Bade Pak RT. Naon? Mewakili Gen Z nih Pak. Biar kami tertarik, seberapa menjanjikannya hasil dari bertani hortikultura? Ulangi. Bertani naon? Hortikultura. Nah, di close up hortikultura coba. Hortikultura. Nah, aduh jika bintang film iya bener gulis mah teh Alia. Sayang kadang-kadang surah seuri dewek gitu teh. Coba yo. Mangga.
Mang Enjo alias Mang ente. Ya disebut menjanjikan kan gitu. Sebenarnya kembali di diri sendiri gitu. Gimana kita bisa memanfaatkan hasil itu, Pak. Neng ya. Kalau isinya memanfaatnya dengan benar, ya pasti ada gitu. Terus kedua, kita itu jangan ketergantungan sama itu pupuk kimia. Jadi kalau kita ketergantungan ya di samping merusak tanah, di samping istilahnya menimbulkan resistensi tanah, kan gitu. Ya kita mempergunakan yang murah aja yang ada di lingkungan. Organik dari dapur ada gitulah, macem-macem lah kalau disebutkan kan panjang gitu ya, Neng ya. Biasanya memanfaatkan organik aja yang ada. Nah kalau istilahnya itu kita cari aja di Google lah. Istilahnya apa aja bahan-bahan organik dari istilahnya sisa dapur gitu kan banyak. Nah kalau kita mempergunakan organik itu insya Allah. Jadi pengeluaran anggaran untuk perawatan ataupun itu minim. Kalau kita ketergantungan kimia ya udah. Makanya modal lagi. Tapi kalau memanfaatkan yang ada gitu ya, limbah-limbah di dapur, mohon, insya Allah, ya isinya gitulah Pak RT ya, Neng, memanfaatkan. Mohon. Tepuk tangan. Tangan. Dengan pemanfaatkan apa yang ada, gitu ya. Berangkat dari yang ada, berdasarkan ketekunan dan semangat, serta punya visi. Akhirnya Mang Enjo berhasil menjadi petani milenial. Tepuk tangan. Teras, naon deui, bade naros deui naon deui. Nah, tadi kan eta aya dukana teh kumaha tah. Jadi ieu teh jadi petani teh kumaha lamun nu ngarasa sedihna teh kumaha tah? Ya gitu. Kahijinya eta Pak RT dukana lamun aya serangan penyakit. Nah, duka itu teh. Duka yang modal entos keluar agung mohon gitu. Di pertengahan pas ieu aya matilah kusarium kah, patek kah gitu. Jadi gitu dukana. Ya sukanya gitu. Istilahnya kita bisa berbagi. Keuntungan ada, berbagi ke tetangga ada. Tapi waktu duka teu kan itu. Nya di nu hate ceurik. Oh. Tepuk tangan ceurik na hate. Ceurik. Ceurik baru ngabingingik gitu kan ya. Aduh, kumaha modal geus kaluar gitu nya. Tapi da ayeuna mah tos bangbal, tos kebal, tos terlatih. Alhamdulillah. Can ditanya Wowong, tah suka dukana kumaha tah jadi tukang pawang hujan teh. Suka dukana kumaha? Sukana kumaha? Suka kabeh. Pirang eueuh dukana eueuh kasedih. Eueuh, da duit mengalir. Oh, duit deui. Mun sum kado beda dukana berarti. Naon dukana? Mun sum kado rokok beak, kopi eueuh, di tengah leuweung hujan gede gitu. Eta. Jauh pamajikan mana tiris kayak teh. Aduh. Pak RT, itu kan pawang hujan, coba teraskeun Pak RT. Kumaha mah teh Bong? Cenah ge pawang hujan, tapi di tengah leuweung hujan gede atuh kari ditiup bae hujanna. Kan kopi beak, rokok beak. Oh, kopi sareng rokona teu aya. Mono. Sajena eueuh sajena. Ya aya kopi aya rokok hujan. Oh iya. Aya we alasannya. Aduh bener ya. Aduh pokoknya mah manehna mah patokanna 3. Rokok, kopi, duit. RKD. Rokok, kopi, duit. RKD. Rokok, kopi, duit. Tepuk tangan. Aduh. Eta ku kitu nanya. Paranormal milenial. Aduh, bagus. Tapi dah bener-bener profesi nu paling unik ya. Sami bae Bang Enjo. Generasi milenial tapi manehna soson-soson teras leres-leres nyata menekuni dunia pertanian. Jarang eta mah. Tepuk tangan kanggo Bang Enjo. Nah, sareng ieu ge ya. Nyarang cak bahasa Cibiru namanya, cak bahasa Sunda nama, cak bacara kampung dumai nama, nyarang.
Tapi upami leuwih luasna teh pawang hujan. Jarang atuh anak-anak muda sekarang apalagi generasi milenial, Gen Z nu menekuni profesi nyarang atau pawang hujan. Jarang teu? Jarang. Hampir teu aya. Tepuk tangan kanggo Bobong. Nah, ieu teh kudu diajukeun janten pemuda-pemuda pelopor. Pelopor nyarang atau pawang hujan sareng pelopor menanam hortikultura gitu ya, petani milenial. Alia aya anu bade dituaroskeun deui teu? Harapan Pak, harapan buat generasi-generasi muda supaya bisa mengikuti jejak bapak-bapak nih gimana? Di close up senyum deui. Tapi ya wengi ieu Alia paling gelis ti mimiti acara. Ti mimiti acara pertama ayeuna mana yang panggelisna Alia? Karena kan cowok-cowok semua Pak RT. Oh. Aya urang bete. Urang. Naon? Aya urang ya. Gelis karena yang mana cenah? Oh, gitu. Lajeng kan mah. Ya harapannya banyak. Ya, istilahnya pertama kalau kita terjun ya harapannya itu harapan kita ya yang muda-muda ya. Iya. Jadi saya mempertahankan warisan. Kan begitu. Tepuk tangan. Mempertahankan warisan itu paling susah. Tuh. Iya, kan gitu. Jadi kalau kita terjun di pertanian untuk anak-anak muda, pertama kan mempertahankan dulu. Istilahnya bahasa itu warisan dari orang tua. Kalau kita nggak terjun ya gitu kan. Iya. Keduanya harapannya ya istilahnya sekarang itu kan Gen Z itu lagi krisis. Bahkan istilahnya di seluruh Indonesia itu kita itu krisis petani muda. Ya, betul. Gitu, kan gitu. Makanya saya sebagai penerusnya ya harus bisa-bisa lah sebagai aktivis, bahasa kerennya aktivis lah. Aktivis muda pertanian harus bisa merayu. Kedua istilahnya memberikan edukasi. Ketiganya istilahnya memberikan bertani itu enak. Bertani itu nyaman. Bertani itu istilahnya tidak ada yang mengatur di bidang apapun. Istilahnya ya begitu, cari-cari istilahnya gimana sih Gen Z itu kita cari karakternya dulu kan gitu. Karakternya begini. Karakternya. Saya harus masuknya celah-celah lemahnya gitu. Nah gini nasihatinya tuh. Kalau kita nggak meneruskan istilahnya punya orang tua, siapa lagi? Kalau dijual kan istilahnya habis. Nah, kita itu ketergantungannya itu kalau udah tua, kan banyak sekarang udah tua, misalkan di kota tua ya, udah tua lah, pengen ke kampung. Apa coba? Pengen apa coba? Ada eta nyindir Pak RT. Kan begitu Pak RT ya. Mohon ya kan gitu. Biasanya kalau kita udah punya dasar dari muda untuk cenage misalkan macu lah bahasa itunya, bisa aja dulu walaupun kita udah keluar kemana gitu, masa tua pengen tinggal di kampung, kalau udah punya dasar pasti bisa gitu Pak. Gitu Ya harapannya begitu, anak-anak muda itu pertahankanlah warisan-warisan misalkan sawah gitu. Kalau kita enggak yang meneruskan siapa lagi gitu Pak RT. Hatur nuhun Mang Jo. Panginten nih kan ya Cepowong eta harapanna kumaha nah generasi-generasi muda teh kudu jadi tukang nyarang eta kumaha gitu. Sok nu bade nyarang daftar heula gitu. Mohon teh harapan kumaha harapanna. Yo, generasi muda kudu milu jeung urang yo, tah kumaha kitu tah. Ulah marilu. Yang ngomong itu kan itu tuh. Pemuda-pemuda tong ngaliring, tong nurutan siga urang, kena ka urang kasaingan gitu. Nih. Ari ieu mah cenah ge karena teh bunga lamun aya generasi-generasi muda nu ngiringan jantan petani teh. Ari ieu mah ngalarang cenah. Bilih kasaingan. Aduh, kumaha atuh wong maneh teh? Kena teh aya job nyarangna gitu. Duit deh bae. Atuh. Kumaha ye? Kitu jawabannya bener. Itu jawaban yang jujur secara bisnis. Ya. Itu. Sakitu Alia bade terus. Sakitu wae. Tas. Mari pamungkas teh bade nyarios naon Alia sebagai penutup. Penutup. Mohon. Tapa RT nu nutup. Oh, mohon. Panginten Alia atuh da.
soalnya mana terus iya kudap kedip senyum itu teh tanda itu teh Tanda apa Pak RT? hoyong diperhatoskeun ku abdi gitu teh. Para wargi dumai sadayana sakitu pedaran wengi ieu atanapi bahasan wengi ieu ngeunaan hirup di desa rezeki kota. Anu tadi nampilkeun nyaeta petani milenial sareng pawang hujan milenial. Atanapi manehna mah sanes pawang hujan milenial tapi bandar buah milenial karenanya. Punten ya hatur nuhun ya ka sadaya narasumber Mang Johari, Mang Enjo atau lebih mangkan punten kitu sareng ya Wawan atau napi Wowong punten ya. Bilih aya cariosan-cariosan itu genah di mana. Para wargi sadaya sakitu acara podcast tamu Pak RT wengi ieu. Sakali deui abdi Pak RT Sukardi nuhunkeun dihapunten saageng-agengna bilih dina aya cariosan-cariosan anu matak teu geunah kanu manah matak nyeri kanu hate atanapi tindakan-tindakan nu pikageuleuheun. Nah, nuhunkeun dihapunten nu saageng-agengna. Sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di episode-episode nu salajengna. Tepuk tangan.